wabarakatuh. Tepangkeun Abi Setiani Sakatika Sari. Di dieu Abi bade nerangkeun kawih cingcangkeling. Cingcangkeling nyaeta kawih Sunda anu nyaritakeun ngeunaan manusa kudu inget yen dina hate anu bebas tur tenang bakal meunang dunia anu pinuh ku rahmat jeung barokah ti Gusti Nu Maha Suci. Rasa anu aya dina ieu kawih nyaeta gembira. Cingcangkeling manuk cingkleng cindeteun blas kakolong bapa satah beunang hartina manusa sing inget yen hate anu bebas tenang jeung teguh bakal meunang dunia anu pinuh ku rahmat jeung barokah ti Gusti Nu Maha Kuasa. Amanatna nyaeta manusa kudu boga hate nu bebas tenang jeung teguh. Tema anu aya dina kawih Peuyeum Bandung nyaeta tema ngeunaan kadaharan. Nada nu aya dina kawih Peuyeum Bandung nyaeta sikeub pangarang kawih anu yakin kana nikmat jeung murahna Peuyeum Bandung ku kituna ngajak pikeun nyobaan Peuyeum Bandung. Klandeng boah kopi raranggeyan kan anu dewe ulah pati diharayan. Cingcangkeling manuk cingkleng cindetan los ka kolong bapak satar bulan. Tema kawih bubuy bulan nyaeta ngeunaan kadeudeuh atawa kaasih. Nada anu aya dina hiji kawih nyaeta sikap anu nulis eta rumpaka kawih nu karasa ku anu maca atawa anu ngaregepkeun kawih. Nada nu karasa dina kawih bubuy bulan nyaeta nada sedih atawa nalangsa. Eusi carita atawa amanat nu aya dina kawih bubuy bulan nyaeta nyaritakeun kesedihan saurang lalaki anu ditinggalkeun ku kakasihna. Salah sahiji kekecap anu meruakan ti dina kawih bubuy bulan nyaeta dina kekecap bubuy bulan sangrai bentang. Kecap bubuy jeung kecap bulan ditulisna 2 kali. Bubuy bulan sangrai bintang panon poe bisa